سلام عليك يا رسول سلام عليك. Ulama teh lamun ulama NU ulama kampung disebutna, lamun ulama Muhammadiyah ulama kota. Nah kuari ulama kampung masuk kota ya sarua jeung abri masuk desa. Jadi sarua ulama kampung masuk kota diajaklah meeting ku Gus Dur ke hotel kebeneran ke Arab. Begitu Gus musyawarah kan masuk hotel masing-masing di dinyana aya merek di lawang mamnu'ud dukhul. Sakanya ho kiai kampung mah dukhul teh kapan jima jeung pamajikan. Nyana maca di luhur lawang mamnu'ud dukhul nyana kiai keom. Ya urang dek duhul jeung saha cenah. Para rakyat jasa ulama kampung. Mantap urang NU mah ulama NU. Ieu kagocek bae tah, kagocek sebab orang kampung nya nama. Kagocek kurang-kurang nama. Ngan sakali da pinter jasa ulama NU mah. Mujara diwali ulama NU. Anu bahtul masail hebat yang nosran ka pemerintah ulama NU. Ngan dina nalika ka kampunganna kampungan jasa. Henteu nyaho mamnuduhul aca. Tuh sekian dilarang berduhul di sini atuh mau pamajikan henteu sebenarnya. Padahal mah dilarang masuk. Eta NU teh blona kos kitu dong. Gus Dur bisa ada Gus Dur ieu. Nah, kabula kabale NU mah seperti kos kitu. Mayak ulama NU teh henteu arasup ka kamar. Aya 10-anana nyana di jarambahna teh gitu ngaredeng bae. Tah Gus Dur gadinya. Kenapa ini pada tidur di sini? Tawadu Gus. Tawadu apa? Udahlah, kami mah tidur di sini juga ya pakai permadani ini kan di Mekah bangun api. Enggak, bukan begitu. Ini kan udah disediain cek Gus Dur teh kamar-kamarnya. Enggak Gus lah. Barang diteliti orang teu bisa muka lawang. Hotel akan pakai kartu. Sakanya ulama NU mah pan kunci. Atuh teh nyaonya nama tah orang kampung diajak ke kota teh kos kitu. Atuh lain ulama NU bae jadi dia aya. Atuh ai kampung mah puajeun kuku mah ge hese bae. Hese. Eta kampung eta. Aduh bareng ku Gus Dur dibukakeun mah tek ai kabeh. Aju arasup ya. Arasup ka kamar tah. Ya udah selamat tidur cek Gus Dur teh. Iya. Waduh ngemalu-maluin aja. Aya beta Gus Dur mah dongeng. Ya Allah. Barang subuh inget deh Gus Dur. Ceknya bari sakaluar mah moal ieu. Aduh, aing aya karempan sakjana ieu. Kaluarna bisa teu makading kan kartuna di jero. Jadi ketrok-ketrok kumaha ieu. Ya Allah, bener bae cek Gus Dur. Bener bae eueuh nu berjamaah subuh. Dia keterokan. Satu orang ada teu nyahoeun carana. Sehebat apapun alat kalau tidak pandai menggunakannya akan bunuh diri. Peso belati mah tuh jangan bisa pakai mencit kebo. Sehebat apapun alat tidak bisa menggunakannya cilaka. Sehebat-hebatnya kampak tapi ulah pakai ngerudan kumis. Salah tuh. Keur bahasa. Sakit. Eta kenaon ieu kumis sagala. Eta lamun kumis make kampak lain kumis anu beunang, huntu ge coplok. Salah gagunakeun. Tuh. Ieu kan urang boga posisi-posisi. Kiai mah ngagunakeun ilmuna jang ngaji lain jang pilpres. Ngadoa kiai mah jang keamanan bangsa jeung negara. Nah salah ngagunakeun eta teh sabenerna mah meureunanan eta teh anu jadi tim sukses eta teh berarti
Lah itu manin nyawa kampak nyawa gaji eta. Pakai kadir ya ada. Aing ngadoakeun lo masalah. Datang nyana aja minta dadakeun lo masalah. Ngan ai haju naik panggung segala rupa mah. Lain parantina. Kan orang mengaji bilagah teh kan geus itu ngaji bilagah dina ilmu ma'ani teh. Wah. Atuh aya muqtadal hal. Ngaji teh akur teh jeung muqtadal halna aya muqtadal aya hal. Nah, lamun akur jeung muqtadal halna bilagah. Nak bir mubtada ku isim marifat naon rahasiana. Nak bir mubtada ku isim nakiro naon rahasiana. Aya rahasiana bilagah. Rahasiana keluar tina bilagah. Ieu mambun seakan-akan ieu mutiara dikongkorongkeun ka babi ka hinzir lamun takur jeung mubtadal halna. Ya Allah entak cek guru kula ajengan imam di Garut ngaji Johar Maknun ngaji Hukudul Juman gampang dibaca diterapkeun di kitab tetapi nu hese nerapkeun ieu di kahirupan sapopoe make bilagah supaya akur jeung muqtadal halna. Aki-aki anu geus ompong anu geus teu bisa nyebut waladhdallin atuh ulah hayang jadi imam bae. Ingin maghdubi alaihim waladdallin. Cak mau meureun sakali dong coba geus kedua kali. Kalau qaidin maghdubi alaihim waladdallin. Je, pade mah kitu deui. Gadang di dele. Oh, huntu eueuh. Tugas mundur. Neangan anu waladdallin. Nah, eta lah. Udah kok mawas diri urang. Aing geus teu bisa ya nyimaman. Mundur. Ieu mah lain. Satungtung aing hirup keneh. Awas coba-coba sia nincek mimbar. Diteluh sia ku aing. Aduh Gusti Allah. Nah, ieu bilagah garana. Urang teu bisa bahasa Indonesia, ulah maksakeun. Geus bahasa Sunda bae, engke kacaletot. Engke da kacaletot, ngomong urang teu bisa bahasa Indonesia, make bahasa Indonesia engkena Sundana ka bawa bae. Wajen kukumaha. Ya begitu aja ya. Lah, kan saya juga udah ngomong. Iyalah. Jangan begitu, kata saya kan juga jangan begitu. Nanti juga kanyahoan ge. Eta kos itu kanyahoan bae. Ah, sia ti Sunda kan jadi ngomong ge.